Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemiar tub di rancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-50 genap. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru Sate acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita dina dinten ieu Mingon kaping 23 Januari 2022 tabuh 13.38. Mang Guru bade kintun-kintun ka para pemirtub anu parantos masihan pairan atanapi masihan komentar dina seri anu ka-55 di antawisna wae kanggo anu kahiji kanggo Abah Suba, mohon pangarsa Abah Suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Mang Guru tambih kulawargi salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah tiasa ngadangukeun dongeng lalakon Santri Pinilih manco kahiji. Hatur nuhun pangarsa Abah Suba. Duka di mananya linggihna. Teras kanggo Kang Rusan Maulana. Cikancung hadir Mang Guru. Sinarieun siang. Teras kanggo Mamah Wiwin. Alhamdulillah wilujeng siang hanupis Mang Guru. Teras kanggo Mamah El Hatman hiji 43 hadir manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nur Hayati Bandung hadir saurna teh. Teras kanggo Mang Hair Manglid poe Ahad ngopi bari manco haturan Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Erik Sunandar. Alhamdulillah hadir manco Mang Guru. Teras kanggo Kang Mutakin Mumu. Siap manco lagi bray. Teras kanggo kasepuhan Pak Didin Jumidin. Siap manco Mang Guru. Balik papan saurna teh. Teras kanggo Nenek Ani Subang hadir. Teras kanggo Teh Enji di Pandeglang Banten. Parayun sadayana saurna teh. Teras kanggo Kang Rikmar Firmansyah di Kalimantan Timur hadir saurna teh. Teras kanggo Teh Apong Raja Ciamis Cihaur Beuti manco. Teras kanggo Kaawai 20 manco laik K27. Teras pangenten anu terakhir kanggo Mamah Pina manco deui Mang Guru hanupis. Pokona mah kum we kasadayana para pemirtub dongeng Mang Guru. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru anyaman tarekah dimimitian deui sanggeusna dina sabagean peuting kaselang ku poho sarta teu saeutik anu teuleum ka alam ngimpi. Mangsa datang wanci beurang sakur cucukulan anu boga akal sibuk ikhtiar rek sadar atawa henteu sarerea ngotretkeun mangrupaning kalakuan dina unggal lambaran poena anu jaga baris dipenta tanggung jawabna salengkah dua lengkah marengan hitungan umur tatapakan amal beki manjangan ngawujud cukang pangbalikan bagja atawa cilaka gumantung leokna susunan pamentasan amal anu dijieun dina mangsa keur kumelendang di alam dunya. Dina mangsa panon poe keur meujeunna geunah dipake moyan jauh beda jeung kalolobaanana warga anu geus pakpik-pek barang gawe. Harita teh jang aris oge geus kusrak-kosrek kadon bersihan kandang domba anu aya di pipir imahna. Sok sanajan teu nitah-nitah acan tapi jang Atman jeung anu sejenna oge harideng marantuan geus marake pakean anu lumrah jeung kalolobaanana warga ari ayeuna mah santri anu limaan teh tayohna mah geus dipangmeulikeun pakean ku Kang Husna. Kang, ibakan heula atuh dombana. Celengkeungna jang Atman. Kituna teh bari nelek-nelek sababaraha domba anu keur dicangcang.
da bubuhan ari kandang namah keur dibersihan heula. Isukan wae urang kawahangan, tembal Jang Aris. Mending ayeuna Kang. Pan ayeuna mah bersihan kandang heula. Teu nembal deui ari geus dikitukeun mah. Sok sanajan paroman Jang Atman siga anu rada kuciwa. Aris, aya mangkarna. Jorowokna Kang Husna ti tepas imah. Mohon Pak. Tembal Jang Aris sarua ngajorowokna. Sanggeus bebeja heula ka Jang Atman jeung kanu sejena, Jang Aris Goragiru ninggalkeun santri anu limaan. Sanepina ka tepas imah, kasampak geus aya saurang lalaki anu geus kawilang aya umuran, anu harita keur diuk pahareup-hareup jeung Kang Husna. Mangkarna tea sigana mah. Tos beres bebersih kandang dombana Jang Aris? Tanya Mangkarna. Anu tayohna mah geus dibejaan ku Kang Husna. Yen Jang Aris keur mersihan kandang domba, kituna teh bari jeung siga anu ajrih pisan ka Jang Aris teh. Teu acan Mang, abdi bade wawasuh heula nya. Mangkarna tibang nemalan ku unggeuk. Geus kitu mah Goragiru bae Jang Aris ngoloyong ka kamar cai, make jalan dapur. Aduh, resep Jang Husna. Mane sopan budak teh, jaba asa beuki kasep doi. Ceuk Mangkarna neuteuk pribumi anu keur diuk di hareupeunana. Tos sakedahna ari ka saluhureun mah Mang. Nya heungan eta we teu kabeh kitu geuning nanoman di lembur urang mah. Komo narajang dijang. Mangga dileut si kopina Mang. Hapunten we ari lalawuhna mah saaya-aya. Mangkarna teu cacap nyaritana sabab kaburu ngurunjung Nyi Iyam anu nyuguhan. Wah eta mah disagal aya, ceuk Mangkarna. Rutret kana kueh anu disuguhkeun keur dirina. Pamasihan ieu oge anu sapalihna mah bagikeun deui wae da lebar bilih teu katuang. Mangkarna tibang unggut-unggutan teu kungsi loba tatanya da dirina sorangan oge geus nyaho yen loba warga anu ngadon barang kirim ka Jang Aris minangka wujud panuhun kana jasa-jasana. Teu lila antarana Jang Aris geus ngurunjung deui gancang sesalaman kanu jadi semahna. Janten Jang Aris teh bade ngagaleh tanah anu mamang kitu. Tetep Mangkarna siga anu hayang mastikeun. Sumuhun peryogi kanggo ngadamel kokobongan Mang. Bade muka pasantren nya. Sanes pasantren ieu mah Mang. Supados aya tempat kanggo ngawengi sareng ngaraos para santri we. Da ari di rerompok mah hareurin. Teras Jang Aris anu janten guruna kitu. Upami parantos janten mah kobongna, mamang oge hoyong nitipkeun si bungsu ah. Kumaha nya Mang, ceuk Jang Aris. Kituna teh bari garo-garo teu ateul. Mangsa nempo anakna siga anu bingung teh, gancang bae Kang Husna nerangkeun itu ieuna ka Mangkarna. Yen para santri teh meunang parentah tinu jadi guruna, sangkan dialajar maca kita babarengan. Lain muka pasantren sakumaha panyangkana Mangkarna. Ari geus dijelaskeun sagala rupana mah, antukna Mangkarna oge unggut-unggutan. Nanging moal dibeser sadayana tanah teh Mang, katengahna wae. Jadi tuh tina hanjuang dugi kana tangkal cau. Ceuk Kang Husna tutunjuk ka palataran anu pagigir-gigir pisan jeung imahna. Nya pek bae Jang Husna, pek duitan anu setengahna. Sesana mah mere keur Jang Aris. Tembal Mangkarna kalayan pohara pisan tandesna. Kituna teh ari Kang Husna mah ngan ukur make basa loma. Waduh, takengeng kitu Mang. Bilih teu satujueun kula wargi mamang. Ceuk Kang Husna siga anu reuwas. Sidik eta oge kahayang barudak jeung pamajikan. Peuting tadi basa Jang Aca ngabejaan nitah ka dieu teh. Barudak jeung pamajikan mamang mah langsung ngarombong kitu. Pajar teh jual we setengahna. Anu satengahna deui mah bikeun ka Jang Aris. Mata kitu oge kula warga mamang teh sarua geus ngarasa kahutangan budi. Pabuktina we ayeuna mah geus tara kabejakeun aya anu kabangsatan di ieu lembur teh. Pikeun sakedapan mah Jang Aris jeung anu jadi kolotna tibang pating polohok. Sok sanajan asal nama siga anu era sarta teu pati sapuk kana kaputusan Mangkarna, tapi ari terus-terusan diasongan alesan mah antukna kula warga Jang Aris daek narima. Tanah Mangkarna anu lumayan lega di duitan setengahna
mangsa rek dileuwihan oge keukeuh embungeun pajar teh hayang jujur ka kulawargana. Hidup mah asa babari-babari teuing milik teh Riz, ceuk Kang Husna mangsa mangkarna geus ningalkeun imahna. Ah, isin we nu aya Aris mah, Pak. Nya ari kitu teh mah. Tapi syukuran we mata kitu oge geus milik hidup. Nya Aris. Tuh, aya Jang Didin geuningan, ceuk Nyi Iyam tutunjuk ka jalan. Mangsa rentang-rentang nempo Jang Didin anu datang. Nya we katembong Jang Didin anu leumpangna semur rusuhan. Maneh mah teu ngabejaan ari mulang teh, ceuk Jang Didin rada nyorongot ka Jang Aris mangsa geus aya di hareupeun tepas. Hampura Din, pan loba barudak. Nya cenah loba santri nya, tapi areuweuh geuning, ceuk Jang Didin rurat-rerat ka jero imah. Aya dipipir keur meresihan kandang domba. 10 urang kabehanana mah, anu 5an deui mah di palurah, da ari di dieu kabeh mah heureun teuing, ceuk Kang Husna mangdemalankeun. Kusabab hayang nyaho Jang Didin tetelepek ngeunaan 10 santri, pangna nepi ka caricing di dinya. Kang Husna jeung Nyi Iyam anu mindeng nyarita teh, ari Jang Aris mah malah mindeng unggut-unggutan siga Jang Didin anu keur ngaragebkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayaku aheng maotna teh anu leuhung ka ilmu mah nya, ceuk Jang Didin mangsa ngadenge beja yen guruna Jang Aris geus taya di kieuna. Nya, nuhun pisan nya Din, tembal Jang Aris. Nuhun perkara naon Riz oy, ceuk Jang Didin nepi ka kurang kerung. Mangsa Jang Aris ngomong kitu teh, Nyi Iyam jeung Kang Husna oge kabawakeun kurang kerung, sabab Jang Aris teuing nganuhunkeun perkara naon. Kieu emak oge bapak, si Didin teh tos nyalametkeun emak kalih bapak, ceuk Jang Aris rutret ka indung bapana. Nyalametkeun naon Aris, ceuk Nyi Iyam nepi ka kerung. Sok bejaan Din, teu kudu disumput-sumput, da urang oge geus nyaho di bejaan ku mama guru yen maneh geus nyalametkeun kolot urang, ceuk Jang Aris ngareret kanu jadi sobatna. Pikeun sakedapan mah Jang Didin malah molohok kalayan siga anu reuwas. Ari Nyi Iyam jeung Kang Husna mah tibang silih teuteup kalayan teutepan anu pinuh ku pananya. Kieu nya basa sepuh Nyi Adah ngayakeun tahlilan teh pan Didin teh ngawengi. Nepi ka dinya Jang Didin ngarandeg heula nyaritana. Ari Nyi Iyam jeung anu sejenna mah sadaga pisan ngabandungan kalayan paneuteub anu pinuh ku kapanasaran. Basa Didin tos tibra, Didin teh kasumpingan aki-aki dina impenan. Tulungan kolotna si Aris, tah pake tergos beureumna, kitu saurna teh. Didin rawas, margi basa lilir teh ujug-ujug aya tergos beureum di gigiron. Sok sanaos eta aki-aki teh nyariosna mung sakitu, tapi anehna Ari Didin mah asa ujug-ujug langsung ngartos kana naon-naon anu kudu dilakukeun harita teh. Urang giru we Didin ka dieu. Ari pek teh leres we. Di pipir aya 2 jalmi, anu saurang mah nuju nyokel jandela kamar harita teh. Barang digarewahkeun ku Didin, langsung kalabur eta 2 jalmi teh. Samarukna si tergos beureum sigana mah. Rada hari weus-weus Jang Didin mah nyaritana teh. Waduh, basa wengi harita teh panginten Kang, ceuk Nyi Iyam neuteub ka salakina. Nya sigana mah nuhun pisannya Jang Didin, tembal Kang Husna. Kituna teh bari gura-giru nunuhunan ka Jang Didin. Didin oge pedah kasumpingan ku aki-aki dina impianan we, ceuk Jang Didin siga nu teu rumasa yen dirina geus neudeun jasa. Tapi keukeuh we syariatna mah Jang Didin keneh anu nulungan teh, ceuk Kang Husna. Nya Jang Didin nuhun pisannya, ceuk Nyi Iyam ngabenerkeun omongan salakina. Jang Didin tibang unggeuk, kituna teh teuing dina kaayaan sadar atawa henteu mangsa dina cacaritana teh ngan pedah we asa hese pikeun nolak kana pamentana Jang Aris. Sok padahal asal nama perkara eta teh estuning dijadikeun rusiah ku dirina. Tah anu nepungan dina impian teh mama guru Din, ceuk Jang Aris neuteub ka sobatna. Jadi nya syukuran we nu aya, batur mah can puguh bisa tepung sok sanajan ngan saukurina impian oge.
Jang Didin unggut-unggutan deui. Sok sanajan rada puluhak polohok, tapi atra pisan aya kabunga dina paroman bangetna. Ari Nyi Iyam jeung Kang Husna mah tibang ngaregepkeun. Bisi rek ngopi nyieun we ku sorangan Jang Didin, ceuk Kang Husna dina mangsa meh beakeun bahan wangkongan. Moal Kang, disuguhan si kopi dinya adah oge. Oh, geus ti nya adah Didin. Jang Didin nembalan ku unggek. Geus kitu mah Nyi Iyam jeung Kang Husna aramitan, pajar teh aya uruseun. Ari dua sobat aruplek deui di eta tepas. Aneh si Aris, ayeuna mah urang jadi bisa ngubaran sanggeusna ngamalkeun wirid anu ti maneh teh ya. Pan basa harita oge, bapak urang teh gering, dibere cai tambah we ku urang teh. Ari pek teh langsung cagor. Terus peuting tadi doi, si teteh dijalikuh, dijampe, langsung cagor doi. Cuk Jang Didin semu harewosan. Oh, teh munah aya di imah, nya syukur we ari geus karasa hasilna mah pek mangpaatkeun. Tapi kade poho urang mah dharma ikhtiar, anu ngadamangkeunana mah angin Gusti. Tah kitu maksud urang teh, ngan poho teu kaomongkeun. Cek Jang Didin gancang nempas, ciga anu embung disalahkeun. Jang Aris unggut-unggutan, ciga anu bungaheun pisan mangsa ngadenge sobatna anu kiwari geus aya kamajuan teh. Kang, loba anu bodas diadu. Jorowokna Jang Atman ti pipir imah, Jang Aris curinghak, sarta gura-giru nyampeurkeun ka pipir imah. Jang Didin oge gancang bae nuturkeun. Saamprokna jeung Jang Didin, santri anu limaan mah siga anu barungaheun pisan mangsa wawanohan jeung Jang Didin teh. Komo mangsa ku Jang Aris dibejakeun yen Jang Didin minangka sobat anu pangdalitna mah. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, sono keneh jeung loba tanyakeunun sigana mah sanggeus balik heula ka Cilanjung teh dina mangsa dur-duran magrib pisan. Jang Didin geus ngurunyung deui ka imah Kang Husna. Hayang meuting pajar teh teu poho barang bawa, cuhcur jeung wajit oge aya kana sakeresekna. Jang Atman jeung anu sejenna mah nepi ka parabut siga anu raresepeun pisan. Kirawanci beuki maju ka tengah peuting, Jang Aris, Jang Didin jeung 5 santri pating goletak ngampar di tengah imah. Embungeun di kamar Jang Aris oge, pajar teh resep ari lobaan mah. Jang Atman siga anu apet pisan, keukeuh bae hayang sare digigireun Jang Aris. Saurang dua urang marengan nyarelekna wanci peuting. Anu pating goletak di tengah imah narungtutan sarare nepi ka antukna mah kabeh talibra. Ari Nyi Iyam jeung Kang Husna mah tiba saliwat wanci sadereuh budak oge geus ngarampih ka kamarna. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, kaayaan di Jatilinduh beuki simpe, pangeusi lemburna geus meh kabeh talibra sare. Iwal sora sasatoan peuting anu can eureun di sarada lir taya kacape. Dina mangsa harita, kacaangan ku cahya bulan anu beuki ngempray. Di wates lembur aya 3 jirim anu jojorelatan. Kalayan anu duaan mah tina gerakanana teh siga anu harampang pisan. Beuki lila 3 jirim beuki asup ka jero imah, sarta antukna mah pating jaraga di buruan imahna Kang Husna. Anu tetela eta 3 jirim teh tayalian ti si Ajo, si Pelok jeung Ki Sarta. Iya imahnya kicu, ceuk Ki Sarta ngareret ka si Ajo, anu tayohna mah dipenta pikeun nuduhkeun imah Kang Husna. Nya tuh jendela kamarna anu pipir kolotna si Aris mah, ceuk si Ajo tutunjuk. Kituna teh geus tangtu bari haharewosan. Hayu, ceuk Ki Sarta rutret ka anu duaan. Ah moal milu kuring mah rek balik, ceuk si Ajo siga anu sieun. Ah eueuh boolan, heuh nyajor we sia rek mancog mah, ceuk Ki Sarta siga anu keheul. Meh teu malirek kana kekecapan Ki Sarta. Geus kitu mah harita keneh si Ajo gujelang-gajeleng jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Ari si Pelok jeung Ki Sarta sangilesna si Ajo teh gancang bae duanana ke katayepan muru ka pipir eta imah. Sanepina ka pipir imah, Ki Sarta tutunjuk kana jandela. Si Pelok langsung ungeuk sarta pangheulana ngalengkahkeun suku ngadeuketan eta jandela. Cak, Ki Sarta jeung si Pelok meh bareng marsat bedogna. Ki Sarta tutunjuk deui kana jandela. Si Pelok mah tibang ungeuk deui bae. Si Pelok ngantelkeun 2 dampal leungeunna kana jandela.
reupeurem sarta bibirna kunyam-kunyem siga anu keur mapatkeun jang jawokan nyangking kemampuhan siga si Akung siga nama teu lila antarana celot-celot jandela pating sololok siga anu muka ku sorangan nya si pelok muka matana red kaki sarta anu direret nama tibang ungeuk bari seuri reket si pelok mimiti muka eta jandela kalayana launan tur siga anu ati-ati pisan duanana silirret bari pating sirengeh deui mangsa jandela geus ngagemblong teh sabab katembong di jero kamar aya 2 jalma anu keur ngagebra nyatana Nyi Iyam jeung Kang Husna. Yeh, cag heula nya hei.